A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mufsidati sholati ari eta hiji bab dina martelakeun pirang-pirang perkara anu ngaruksak kana salat. Al mufsidatu ari pirang-pirang perkara anu ngaruksak in koronats lamun mah babarengan anu ngaruksakna teh takbiratul ihrami kana takbiratul ihram pala tan akidu mangka henteu jadi naon as-sholatu salatna maha sartana eta anu ngaruksak kana salat atawa sartana eta mufsidat. Wa intoroat jeung lamun mah anyar-anyaran ieu mufsidat tegasna nu ngaruksakna anyar-anyaran bada dukhuli dina sabadana asup fi sholati dina salat abtolat mangka ngabatalkeun eta mufsidat hak kana salat. Jadi anu ngaruksak kana salat di mana-mana keur takbir keneh atawa bareng keur maca takbir pas Allahu Akbar aya anu ngaruksakana salat ke disebutkeun di hareup naon anu ngaruksakana salat teh teu jadi salatna jadi hitung salat. Tetapi lamun mah pas geus Allahu Akbar ngasup kana salat karek maca doa iftitah misalkeun atau maca Fatihah tah aya anu ngaruksakna anu ngaruksakana salat abtolat mangka ngabatalkeun eta ngaruksak anu ngaruksakana salat teh kana eta salatna. Wahia jeung ari mufsidat teh jeung ari perkara nu matak ngaruksakana salat teh kasiratun eta kacida lobana. Paminha mangka eta tetep tina sawarehna ieu kasirah al kalamu ari ngomong al amdu anu ngahaja. Keur salat urang ngomong ngahaja ngomong naon wae tetapi ngahaja sanajan sahurup atawa dua huruf tetapi mere paham eta omongan teh ka batur ngahaja ngomongna teh sakeun kitu nyebahkeun hayam atawa ngahiuskeun ucing ngahaja ngomong batal salatna. Walau jeung sok sanajan bukti sok yang ngomongna qalilan eta saeutik tuh kan sanajan sahur kus gitu doang atawa ngetrekan itu tak batal mun ngahaja. Wal fi'lu jeung pagawean al kasiru anu loba walau sok sanajan bukti ieu gerakan pagawean teh pagawean anu loba sok sanajan bukti ieu pagaweanna sahwan eta poho gerak ka ditu ka dieu keur salat poho tapi loba gerakanna batal eta salat ngaruksakana salat. Fi'lul kasir teh pagawean anu loba teh tegasna gerakan loba teh. Wal hadasu jeung hadas wadasul akbaru jeung hadas gede awil asgoru atawa hadas leutik keur salat atau pas takbir keluar hadas nek hadas leutik nek hadas gede keluar hadas nek kencing nek air mani gitu. Hadas leutik atau hadas gede kentut hadas leutik teh contona ngaruksakana salat mufsidatu salat. Wahudusu jeung anyar-anyar datang non wahudusu najasati jeung anyar datangna najis allati anu najis layu panuh teu dihampura non anha ieu najis. Sakeun urang keur salat aya najis anu teu dihampura cik budak misalkeun budak leutik ih budak orok misalkeun budak anu karek balita nah urang keur salat aya budak ih kana sarung atawa kana mukena tah eta teh ngaruksakana salat eta conto najis anu teu dihampura. Conto najis anu dihampura misalkeun cik tai cak-cak atau tai manduk tapi rada garing begitu murag dikeprukeun deui tuluy leungit mun garing nya tai cak-cak misalkeun geus kapoe lila tai cak-cak teh dipara murageuna baju teh tokana sarung dikeprukeun ku urang tapakan tah eta najis nu dihampura teu tah mah teu ngaruksakana salat. Aya deui najis nu dihampura teh misalkeun
Getihnana anu kaluar tina luka tapi seeutik getihnana henteu sagede koin. Namun sagede koin eta kahitungna loba eta teu diampura atau neknana nek getih tina luka urang tapi keluar sorangan teu dihaja dikaluarkeun eta contoh najis anu diampura bejeng saeutik gitu kan getih teh najis. Wassalamu jeung maca salam amdan bari ngahaja bi ghairi mahalihi dina lian tempatna maca salam. Keur nangtung maca salam assalamualaikum. Maca salam lain dina tempatna eta ngaruksakeun salat batal salat berarti. Wa palu syai'in jeung migawe hiji perkara minal arkani tina pirang-pirang rukun alfi'aliyati anu bangsa pagawean amdan bari ngahaja. Migawe hiji perkara tina pirang-pirang rukun anu bangsa pagawean bari ngahaja fi ghairi mahalihi dina lian tempatna. Nah, rukun anu bangsa pagawean teh misalkeun ruku, sujud, tetapan rukun anu bangsa pagawean, rukun fi'liyin ngaranna teh. Tahu di mana-mana orang migawe rukun fi'liyin, rukun anu bangsa pagawean di luar tempatna. Di luar tempat migawena misalkeun waktuna urang sujud kala itidal. Geus ruku teh pan guruna nangtung itidal terus sujud. Tang geus sujud teh kunaon mah duduk di antara dua sujud heula, ya mah langsung nangtung deui langsung ka luhur tah eta teh berarti migawe hiji pagawean, migawe hiji rukun anu di luar dina tempatna rukun. Rukunna rukun pagawean, rukun fi'liyin eta tak ngabatalkeun kana salat, ngaruksak kana salat. Waridatu jeung murtad. Wal iyadu murtad. Wal iyadu jeung naon nyuhunkeun diraksa tina murtad billahi ka Gusti Allah taala. Wan kisyaful aurati jeung kabukana aurat. Kabukana aurat lil qadiri ka anu kawasa ala satri kana nutupan aurat. Urang keur salat kabuka aurat tapi urang teh posisina jelemana kawasa nutupan aurat tetapi urang teu ditutupan auratna. Artina kawasa teh bahan paragi nutupan auratna bajuna atawa setelanana keur salat teh aya tapi kurang dipake makena nu biasa nepikeun kalau mun urang sujud teh kaangkat tah kabuka aurat teh tah eta teh pan kabuka aurat tetapi mehna mampu nutupan sebenarnya mun samemehna make setelan anu bener mah tapi mehna males teh ibaratkeun mampu nutupan aurat nepikeun keur salat kabuka aurat tah eta ngaruksakeun salat batal salatna. Wa taghyirun niati jeung barobah niat ngarobah niat salat asar dirubah niat salat lohor, niat salat maghrib diganti salat isya. Da eta mentak batal niat ngaruksak karena salat gitu teh batal salatna. Wa tahawulu jeung atawa niat salat fardu kalah niat salat sunat. Wa tahawulu jeung mengkol anil kiblati dina nyahareup ka kiblat bisodri kalawan dadana. Dadana nu kudu nyahareup ka kiblat tinggal nyengkong dadana teh ngaler atau ngidul. Amdan bari ngahaja di nyengkongna teh si dadana teh ila bis sholati syiddatil khaufi angin dina salat anu banget sieun wa nafilati sapari jeung salat sunat salatus sapar salat sunat lempang nyanyabaan. Jadi lamun urang salat sunat nyanyabaan keur nyaba misalkeun salat sunat yang hareup ka mana wae ge da urang teh apal posisi gitu kan di mana zaman baheula mah kan eueuh peta Google Map jeung eueuh kiblat teh arah kiblat hese eueuh kompas. Jadi salat teh ka mana wae gitu salat sunat teh. Je eta meunang geus kitu salat sunat bari nyabaan yang hareup ka mana wae tapi lamun urang geus nyaho kiblat urang ngahaja ngarobah karena dada urang teh yang hareup ka kiblat eta ngaruksak kana salat batal salatna. Lamun kecuali na salat banget sieun sidatul khauf misalkeun urang sieun keur perang gitu tah perang sieun aya musuh di tukang semuanya hareup kiblat kalanya hareup wetan gitu kan. Tah eta contoh-contoh meunang kos kitu mah lamun keur banget sieun naon we saur sidatul khauf nama sieun naon we aya udur nu penting mana penting urang sieun namun teu salat kumaha lamun salat kumaha sieun nu nyerang ti tukang sakeun tah eta banget sieun meunang urang ngarobah arah selain ka kiblat karena salat sidatul khauf babus salatil jamaati wallahu a'lam bissawab.